salaki ece nu ayeuna mah siluman ece. Nah ece teh can sadar tur can nyaho kitu yen hirup ece teh geus kabobodot tenjo katipu ku nu niru-niru kebawa ku sakaba-kaba. Nah ece teh teu nyaho kitu salaki ece anu asli mah geus eueuh ece. Geus eueuh di imah da eta mah anu di imah teh johana palsu. Gandeng sia gawe ogan aya di dieu ngawiwirang ke keluarga aing ngungkul meunggeus sia montong aya deui anu ngomong aing ngarek nyarita ka kiai kejul eta tah naonan salaki aing dikitu-kitu lepaskeun salaki kuring kunyuk cek ci itu teh bisa ngobrol deui caritanana harita jadi kasar tur garihal. Teu inget baheula teh manehna kungsi masantren ngarap ilmu agama. Ari ayeuna hate cek itu bener-bener poek. Sedengkeun Johana anu dieurat ku sorban